Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, Wilujeng Patepang Sare Yasmin Triulia RT dina acara Wartan Bogor. Korban longsor di desa Tenjolaya diajar di TNI. Pamirsa, puluhan murid sekolah di Pegunungan Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, dina tanggal 8 Maret 2022 keun kaurut. Masih kene diajar di tenda darurat. Maranehna teu bisa balik deui ka sekolah asal. Sebab si longsor deui. Tutuhu poska koordinasi bersama mitigasi informasi jeung bantuan musibah Pasir Jambu, Ciwidey, Rancabuli, Asep Taulani netalangkeun aya 24 budak sekolah dasar nepi ka sekolah menengah. Sekolah pertama SMP anu jadi korban longsor. 46 urang diantaranya nyaeta murid SDN Dewanta anu sekolah deket jeung tempat longsor. Marahnena ayeuna diajar di tenda darurat. Khusus pikeun kelas genep anu ahad ieu bakal ngarengpan ujian nasional. Disaprak 2 minggu ka tukang. Maranehna cicing jeung diajar di imah Kepala Sekolah SDN Cisendari. Pamirsa, mong sakitu nu kapihatur wilujeng pateka deui dina wartan nu bakal dongkap. Amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.